sanggakeun ka Allah anu bageran, Allah anu sifat Rahman, Allah anu sifat Rahim. Ku Allah urang dinamal kade urang mengko ti Allah nu kekal kewajiban urang ditinggal. Ayo urang sadadia memperkaya hidup dunia, midang amal loba berkeli akhirat. Hirup di dunia membah, hirup anu mulia, dimana ya umurna anu disebut maut ya. Badan urang mania tutur urang dibosan, kulamun beras pisan tuluy urang isi sholatan. Terus beres di sholatan tuluy mayit diantarkeun ka kuburan, sapasteun awak sakujur. Beres mayit dikubur, mayit tinggal dikubur, juang cicing kaya batur pemang poe moleng mata ketir. Kalau karena nakir rekna konan jarubur, si mayit terus ngageter ningal mamawa gendir. Lamun mayit nu iman kuburan can nyaman, iman kubur ka alaman, basar mubasir ya